Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sejadi ajar sawer panganten, atur punten sagala rupi kakirangan sareng kalpatanana. Nyuk curug galur ti karuhun nutur lacak para wali nyambuang ka balarea ditinggal tinini aki ngawaris kabudayaan seni Sunda sawer asli. Neda agung cukup lumur, neda jembar pangraksaning bilih ayah kalepatan wireh ayeuna sim kuring nyawer anu pangantenan nyanggakeun mugi katampi ku hidup muga diturut pepeling ngaitna ati pigeusaneun hirup mulia ngarandapan laki rabi ngamudina rumah tangga sangkan panggih ting trim ati ku gelis puputon kalbu muga hidup sing nastiti mapag alam rumah tangga kapanutan sing gumati tuturkeun dunya akhirat kitu kawajiban istri piuruk euy sakitu catet dina sanubari kantun ieu pamegetna aduh asep dedeh teuing ieu piulang tarima regepkeun ku sanubari asep mimiti diuruk dangukeun ku dua cepil simpen di manah nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meureudik ti wanci ieu kapayun asep kedah taki-taki nyubadanan kawajiban ngurus ngatur laki rabi anu kadada kaiga gesan asep hirup mukti saur Rasulullah estu rejeki mah tetep muhit kawas arek hirup lana tapi na kudu sabanding jeung ibadah nutong pegat sing kawas ajal rek tepi geuning nyawer teh sakitu mugi pangan ten sakali runtut raut sauyuna
kacai jadi salewi ka darat jadi salebak jauh bala parek rizki. Amin ya robbal alamin. Mugi Gusti nang tayungan. Ur-aur beasna di aur-aur. Ur-aur beasna di aur-aur. Ur-aur beasna